Urang nyebutkan Tuhan Syekh Abdul Qadir nya nama ngajebian, urang nyebutkan Imam Syafi'i nya nama ngajebian. Loba jelema nu teu percaya ka hal-hal gaib pasti moal. Moal percaya jelema nu teu dibukakeun hijab mah. Bab urang mah seuneu kadeuleu seuneu. Banjir kadeuleu banjir. Aneuh kadeuleu taneuh. Urang matana mata nu ieu. Sebab roh nu wau ka Allah. Begitu diasupkan ke awak dituau ke Allah buktina loba kafirin musyrikin munafikin urang masa kieu mah alhamdulillah wau jasa henteu ngan cenah dia tapi haju dikuatan make tauhid alhamdulillah ngan jadi urang mah kuari ka Allah semu wau ka dunya semu du wau sebab kadeuleuna beuratan keneh ka dunya eta ge sarua basi ka hijab keneh bagi jelema nu ka hijab moal percayaan ka ba'dul arifin ka wali Allah urang nyebutkeun Tuhan Syekh Abdul Qadir nya nama ngajebian urang nyebutkeun Imam Syafi'i nya nama ngajebian urang nyebutkeun madzhabul arba'ah aulia Allah nya nama yang seuikeun ka urang cukup Kangjeng Nabi teu dibaca keistimewaan para sahabat anu dibukakeun hijab ku Gusti Allah nama real zahir syariat masalah datang ka dinya